Action. Kemana orang mau nanya? Hai guys, ketemu deh jeung aing guys. Jadi ayeuna orang di dieu teh keur muka konten meureunnya. Jadi ayeuna di dieu ngabahas meureun tentang kumaha carana sih jadi lalaki supaya pede lamun misalkan ngadeketin ke awewe nya. Meureun di dieu loba permasalahan di lalaki anu kahiji meureun teu pede era sieun meureun nya lamun misalkan dina ngadeketin awewe. Tah iya orang ayeuna aya sumberna ya. Cuang tanyakeun langsung ka nu jadi awewena, kumaha sih cara nu dipikah hayang ku awewe teh supaya orang sebagai lalaki teh bisa narik perhatianna. Tah langsung wae nya. Cuang dahukeun ayeuna kumaha ya cenah kahayangna. Nu kahiji penampilan. Sebenarnya penampilan penting. Kasep mun kasep geus boboe eta kudu teu kudu pisan deh. Nah, kudu juga ada nih cenah. Lamun misalkan beget pas-pasan nya biasa wae lah maksudna teh henteu bodas-bodas teuing. Nu penting mah keren. Ngajak ulin teu mata ngerah. Tah eta cek ada nih eta nya. Kemudian lamun misalkan diajak hajatan ka babaturan. Tah ka kondangan cenah. Teu ngerakeun teuing tah. Lamun misalkan ayeuna ganteng misalkan pokona mah we nya. Tapi biasa wae bantak ngerakeun kan era oge ka urangna atuh. Jadi kudu aya plus minus, mun aya minusna kudu aya plusna lah. Tah intina mah kitu. Jeung ayeuna nu kasep ge mah tak sok loba nyeri hate meureun nya. Tah eta intina mah eta. Kasep teuing lah. Tah dengekeun. Ulah kasep teuing lah biasa bae nu penting ulah ngerakeun gitu. Da kasep ge bisi kalaleon nya. Nah eta lamun tina pakaian berarti lamun misalkan kan kudu keren cenah, teu kudu mewah sih, apa mahal apa kumaha, nu penting mah mantes terus santai nyambung misalkan main ka mana bajuna kumaha, tah nu penting mah gitulah intina mah. Nah terus naon deui salianti eta teh? Anu kedua smart nya, pintar lah. Jadi lamun lalaki teu kudu pinter-pinter pisan sih. Sebenarnya mah maksudnya pinter juara kelas lah atau naon, nu penting mah teu so tau sih. Da mun pinter-pinter pisan mah pastilah moal meni lalaki kabeh pinter moal. Tah kitu. Nu penting mah ulah so tau sih intina mah. Da so tau jadi ilpiling gitu. Lawan anu so tau teh. Asa we aing teh pang apalna segala rupa padahal mah biasa. Hah? Mun pinter bohong. Pinter bohong kumaha? Kan cenah kudu smart gitu nya. Tah mun ayeuna pinter ngawadul. Eta berarti eta definisi pinter eta bener. Soalnya lamun anu pinter mah lain pinter cerdas. Jadi ulah pinter gitu ya. Lamun pinter bisi pinter ngawadul pan. Nah, terus penampilannya smart. Terus nanti mapan. Nah, mapan teh kumaha eta teh? Bah, lamun mapan di mana-mana ge pastilah hayang aya nu beunghar mah nya eta mah pasti. Komo deui awe zaman ayeuna. Tapi nu penting mah manehna bisa kerja keras, terus nunjukeun kaharepna kumaha, ngemastikeun lah. Jadi manehna teh nunjukeun bahwa manehna teh jeung urang teh hayang lebih baik lah ka depanna. Da pastilah awe mah butuh airi duit masuk ke dah hayang gelis ge atuh. Dah hayang gelis ge atuh kudu make modal, da teu murah eta teh. Jadi cenah bisa ngajamin kana kahirupan urang kaharepna. Tah kitu eta pisan. Jadi ulah kudu boga mobil ayeuna. nya teu kudu ayeuna hayang mobil lah apa hayang meuli naon teu sih. Da berjalan kikilah. Nu penting mah gawe. Teu kudu boga duit loba ayeuna, boga mobil ayeuna, nu penting mah kerja kerasna we heula. Usahana kumaha lah. Da aya di luhur aya di handap manya usaha. Emang saha sih anu hayang sangsara da batur ge pastilah ayeuna urang sangsara pasti urang ge hayang urang mah yang jadi lebih baik urang kudu usaha pasti ayalah pikiran kitu mah. Moal mungkin mun aya nu pikiran kitu mah asa teu indeng we. Teu mikir nya. Ulah munafik meureun urang ge meureun lamun ti sisi awe nempelna meureun nya ningalina. Jadi kudu ningalina naon ente munafik gitu. Jadi benar gitu materi mah butuh gitu nya. Nya emang butuh. Orang teh materialistis gitu nya. Nah, gitu. Tah jadi anu sok ngobrol, awe mah matre kitu kieu.
nya tuh mikir we da awewe teh geulis ge kudu duitnya. Jadi orang sebagai lelaki kudu nunjukkeun ya orang teh bisa gitu ngajamin kana kahirupan anak intina meureun gitu. Terus naon teh ya keneh teh? aya atuh. Terus kepastian. Jadi kumaha eta kepastian teh? Tah jadi lamun dina kepastian ayeuna aya bahasa PHP cenah ayeuna teh. Naon bawa teh? Pemberi harapan palsu cenah. Jika lagu aja. Ya. Laguan. Tah jadi nya pastilah ayeuna embung lah nu ngaranna digantung apa kumaha kan ayeuna mah aya ngabaperan ka ditu ka dieu tapi ujung-ujungna teh kandas lah tah ka ditu na teh. Tah jadi lamun bisa ayeuna teu kudu bobogohan sih nu penting mah ayeuna urang na jujur misalkan teh ngungkapkeun apa kumaha lamun butuh serius lah. Jadi lamun misalkan bobogohan ulangan bobogohan unggul kudu aya keseriusana gitulah intina mah. Intina mah da urang teh meureun dina ngajalan hubungan teh ka ditu mah hayang bener gitu meureunnya. Padahal kudu orang serius teh meureunnya ka urangna meureunnya ka kolotna kudu kitu. Jadi ulah saukuran ulin nungkul ai kawin teu gitu meureun. Nah, eta jadi ngan ulin ka ditu ka dieu. Abang-abang hungkul we. Abang-abang hungkul ari dipastikeun teu ngan kitu we ngabaperan hungkul engke teh geus eta teh tinggalkeun we tah kitu tah nu mantap kandas teh galau we ka ditu teh. Terus naon di teh? Aya keneh teu? Anu terakhir jujur. Jadi lamun misalkan orang resep ka seseorang ya, seorang nu penting mah jujur da. Sok lamun urang ayeuna resep ka si eta, tapi urang teh jujur, itu teh jujur, arek apal teh. Itu mah diungkapkeun waranya. Nah, jadi arek apal ti mana gitu. Si itu teh itu apa lu orang resep. Terus orang kita apa sih itu resep ta? Terus arek nepi ka iraha gitu. Patungguan katinggung batur we. Batur niraha teh lebah gitu mereka. Galau we engke teh ka ditu teh. Jadi nu penting mah jujur we arek ditarima, arek henteu. Bangke. Arek. Nu penting mah geus ngomong gitu nya. Arek apal kumaha? Arek apal ti mana mun teu diungkapkeun, arek era, arek henteu, arek ditarima, arek henteu. Mah kumaha engke nu penting mah urang ayeuna geus jujur buat teuing mangke kalasi itu geus katinggung ku batur. Sebenarnya mah si eta teh baheula teh cenah resepkeun ka maneh. Tah kan didinya aduh neuk pisan eta anjakal urang teh juga ari anu ngaran awe mah mungkin meureunnya ayeuna ngungkapkeun ti heula meureunnya tah kumaha ti lalakina meureunnya buat teuing ke si awe teh resep tapi dah meureun bingung gengsi ari awe mah gede gengsi gitu urang ayeuna ti lalakina resep tapi teu wani ngungkapkeun tungtu nama paera-era kalah teu jadi we kalah jadi ke baturnya katikung batur we intina mah tah kitu jadi nu penting mah nu penting mah jujur ya lah jujur baek ditarima rek henteu pokona mah jujur we lah ayeuna mah kaharep nama da eta mah kumangke meureunan piraku ya geus jujur-jujur henteu nya eta intina mah eta misalkan isukan ditolak misalkan era papanggih jang geus atuh ayeuna mah saminggu 2 minggu mah panggih we lah. Jadi nu penting mah ayeuna jujur lah intina mah heula da piraku we engke urang geus jujur lah mun misalkan nya salah satuna nya eka we rek laki di antara dua eta aya nu jujur misalkan teh piraku we teu ngarespon apa kumaha mah gitu daripada engke kalah kecaprak ke mana daek ngodean katikung batur we intina mah nu penting kalah nina gue nya wani lah aya gede ka wani kitu meureunnya nya ulah isinan lah sagala lagi meureun kudu aya usahana heula kitu nya ibaratkeun lain masalah percintaan we meureun masalah kehidupan ini penting mah urang aya usaha masalah berhasil gitu mah mangke meureun kitu mah eta kitu nu penting mah usahana we heula da eta kitu kesimpulan jadi pesan-pesanna nu penting mah percaya diri teu kudu beungeut alus teu kudu beunghar ayeuna teu kudu boga mobil ayeuna teu kudu boga duit ayeuna loba gitu nu penting mah usahana kerja kerasna terus teh serius penampilan ulah lebay pokoknya namanya kan jadi ulah jika boy benteng ulah jika boy benteng ulah ku YouTube cenah ulah po mandi 2 kali sapoe nya terus minimal lah sekali cenah sapoe da bisin teu teuing nya terus lamun misalkan resepnya mending kene ngobrol intina mah ngobrol daripada sok engke teu ngobrol cicing katinggung batur we tah eta heuneg we aduh sakit eta teh terus ulah sok tahu da lamun misalkan lalaki sok tahu asa ilpil gini ih geuleuh
so tau dina sagalna teh geuleuh we pokona mah jadi kumaha asa kumaha gitulah. Ujug-ujug ceramah sosokan so tau manehna ngadalil naon pek salah. Aduh, cok aya sih nu kitu. Jadi asa aing teh pang pinterna gitu, asa aing teh pang apalna pedal teh. Tah gitu. Dari perhatian terus teh kadang sok aya deui anu misalkan manehna teh berjuang doa dapat tiluan ngajatukeun salah sahiji geuningan tak kitu sok aya ulah kitu. Heeh, main cantik atunya lah. Geus paling gitulah. Tah, sebagai lelaki. Jadi meureun kieu guys ya. Tah, kieu ya ti urang meureun ya sebagai lelaki anu aduh guys. Aduh ya tepuk da euy. Jadi meureun nu katangkep ku urang mah ti awewe teh kahayangna lamun misalkeun urang di mana resep meureun. Lah teu perlu kasep-kasep teuing nya. Ka mana ka dia? Teu perlu kasep-kasep teuing, nu penting mah ulah ngerakeun lamun misalkeun dibaulin. Intina mah kitu meureun nya. Tah, terus tina segi penampilan meureun nya teh. Teu kudu baju alus, teu kudu baju bermerek meureun nya. Nu penting mah mantes kitu nya. Ulah ayeuna ek ulin ka mau misalkan pakai maju ke pantai kan teu pantes sebenarnya intinya mah gitulah teu nyambung bener. Tah terus meureun teu perlu beunghar ayeuna nya yang penting mah usaha gitu. Jadi urang lah teu kudu lamun misalkan ek ngadeukeut awewe ayeuna misalkan urang can boga ya pura-pura boga gitu nya dia aya padahal mah ting usaha gitu nya. Waduh kan jadi beban beureun ka urangna intinya mah lah sok meureun penting mah usahana da lamun misalkan usahana alus mah kayak ge awewe ge bakal tertarik ya. Oh bener. Tah terus anu selanjutnya meureun ari awewe mah yang nupang pentingna ari awewe mah butuh keseriusan kepastiannya ulah digantung gitu. Tah jadi awewe mah diharapkeun teh ya bener ya urang teh ka mana ya hubungan teh gitu ek dibawa ka mana ya ke arah ka mana. Jadi ulah syukur ulun da meureun era komodi ayeuna mun misalkeun urang dewasa meureun nya katempu ku keluarga katempu ku gonta-ganti meureun mata ngerakeun nya. Nah penting mah diseriusan lah ayeuna mah sok lah haulakeun meureun ayeuna mah gitu ya. Si urang mah talakeun sok lamun misalkeun urang resep geus ngomong ayeuna mah ek ditampai henteu nya eta mah kumangke gitu resiko meureun eta mah da aya hirup mah eta jeung resiko pasti aya resiko nah penting mah usaha. Tah gitu guys nya ayeuna mah geus ayeuna mah kudu wanikeun karep selamat berjuang gitu. Jadi sakitu wae guys ti abe meureun nya tong hilap like subscribe channel ieu supaya tetap berlangsung meureun nya karena ada Asus jadi ada yang kayak di konten-konten selanjutnya meureun nya bisi aya request nu ek ngabahas naon anu ek komen ieu kurang sok lah anu penting mah subscribe lah supaya channel ieu tetap berlangsung karena subscribe itu gratis guys. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun teh nina lah. Corazón.